urang buka nazoman siksa kubur sareng nikmat kuburnya. Punten tadi mamulas baheula materi anu kamari gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Siksa kubur. Baca bebarengan. Siksa kubur, siksa barzah, imankeun ulah ditambah, nu maot suul khotimah, pasti ngarandap ka susah. Mun di dunia sasar lampah, teu sempat tobat ka Allah, bakal menang siksa barzah, siksa kubur nu katelah, bumi poek dijepitkeun, hawa panas direrapkeun, langir orai dibelitkeun, barina teu eureun, ngajerit ampun ampunan, minta ka dunya pulangkeun, arek tobat ka Pangeran, gawayah geus dikuburkeun. Nu kaduana di alam barzah teh urang menang nikmat kubur ya. Urang baca nazomanana Bapak babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Amal soleh dilakonan, ngaku salah ditobat, beban jalma maut nyandak iman, kenging nikmat di kuburan, alam kubur dicaangkeun, dilegakeun, diademkeun, amal ikhlas dirupakeun, kabogoh nu diantosan, tangan rugup ragak tanah, di badan kapas jeung boe, basana alhamdulillah, horeng diri teh geus pae, malaikat nu nanyana barina sopan, atos beres